Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Asep Irawan Sopandi, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 dengan NIM 2437604 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, bidang studi Bahasa Sunda, akan melaksanakan ujian praktik kinerja pembelajaran di Satuan Pendidikan SMP Negeri 20 Bogor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sampurasun. Sampai. Oke, barudak kumaha daramang dina ayeuna? Alhamdulillah. Tepang deui jeung Bapak dina pembelajaran bahasa Sunda. Supados pembelajaran bahasa Sunda dina ayeuna dipaparin kalancaran. Mangga kanggo ketua kelasna dipimpin doa heula. Keadaan ngawitan diajar bahasa Sunda dina ayeuna, ayo urang ngadoa mungkin keyakinan sewang-sewang. Ngadoa di kawitan. Ngadoa rengse. Hatur nuhun ketua kelas. Sataacan dilajengkeun kana materi pokokna ku Bapak di absen heula nya. Adelia Putri, Ahmad Ridho, Aldiano, Angel, Aska Saputra, Salista, oke, Ayudya, Zikra, Elvareta, Fani, Zahra Nuraini, Zibi. Alhamdulillah hadir sadayana berartinya. Terus pisan bapaknya ayeuna kelas ieu hadir sadayana dinten ayeuna. Nah sataacan urang ngalajengkeun materi nya, materi ngeunaan sisindiran. Salaresna mah minggon kamari ku Bapak atos didugikeun geuningannya ngeunaan naon geuningan jenis-jenis sesindiran. Cobi ayeuna urang review heula, urang emut-emut deui materi anu saminggu kapengker. Cobi saha di dieu anu masih emut keneh? Ari jenis sisindiran teh aya sabaraha? Sisindiran dibagi Aya 3 nya, leres Jibi, aya 3 sisindiran teh. Cobi ayeuna deui anu 3 teh cenah naon wae sisindiran teh? Aya rarakitan, wawangsalan, Zahir. Cobi diulangi ceritanya naon cenah anu 3 teh? Paparikan, wawangsalan, Jeung jeung rarakitan. rarakitan. Leres pisan ta eta nya. Tah, dina pertemuan dinten ayeuna urang bakal ngalajengkeun materi anu kamari. Jenis-jenis nama atos. Nah, ayeuna urang bahas ngeunaan ciri-ciri tina 3 sisindiran tadi. Tapi sataacan lajeng urang tinggal heula. Naon atuh tujuan pembelajaran dinten ayeuna? Cobi urang tinggal. Nah, aya 3 nya. Kasep geulis aya 3. Tujuan pembelajaran anu baris di lumangsungkeun dina dinten ayeuna. Naon wae cenah? Anu kahiji, peserta didik memahami dan mengidentifikasi ciri-ciri sisindiran. Nyatenkeun ku Bapak bakal diguar ye, bakal dibahas, dibuka. Naon wae ciri-ciri tina sisindiran teh. Anu kadua, tujuan anu kadua, peserta didik mampu menyusun teks sisindiran sesuai dengan kaidahnya. Anu katilu, nu pamungkas nyaeta peserta didik mampu mendemonstrasikan atau membacakan teks sisindiran yang sudah dibuat sebelumnya.
janten kin Bapak bakal nyunkeun ka perwakilan tiap kelompok nah 2 jalmi atau 3 jalmi ka payun kanggo ngabacakeun sindiran anu didamel tadi gitu nya eta naon namina teh di sindiran mah sok aya 4 baris aya wawangsalan biasana sabaraha baris sih aya nu terang teu cung anu terang 2 Pak. aya 2 Pani aya 2 nya leres Pani aya 2 dina wawangsalan mah nah ke urang bahas langkung jero ayeuna lebet kana intina ieu ciri-ciri rarakitan anu kahiji heula urang bahas ciri-ciri rarakitan cenah di dieu aya 4 ciri rarakitan teh ya dipengker katinggal teu PPT-na Aska tiasa kabacanya jelas cobi upami jelas Bapak hoyong nyuhunkeun heula dibaca ciri rarakitan anu kahiji baca sing tarik nu pali dituna tuh rarakitan diwangun ku cenah sok sing tarik baca Rarakitan diwangun ku cangkang jeung besi. Lobana cangkang sarua jeung lobana eusi. Rarakitan teh dina sapadana diwangun ku 4 padalisan. Padalisan kahiji jeung kadua mangrupa cangkang. Ari padalisan katilu jeung kaopat mangrupa eusina. Oke, ciri nu kahiji rarakitan atau nuhun jenio diwangun ku cangkang jeung eusi lobana cangkang sarua jeung lobana eusi rarakitan teh dina sapadana diwangun ku 4 padalisan kahiji jeung kadua mangrupa cangkang ari padalisan katilu jeung kaopat mangrupa eusi sami sareng dina naon pantun bahasa Indonesia ya aya 4 sapada. Nah, pada teh naon ya istilahna heula itu ya, istilah ya. Aya pada, aya padalisan ke aya engang. Pada teh nyaeta ieu naon? Bait. Nah, sabaitna cenah teh sapada diwangun ku 4 padalisan. Aya 4 baris kahiji, kadua, katilu, kaopat. Baris kahiji kadua cenah eta mangrupa naon? Cangkang suarana kamaran hayu teh baris kahiji kadua mangrupa cangkang lamun dina bahasa Indonesia mah naon cangkang teh sampiran dari sampiran baris katilu kaopat nyaeta mangrupa eusi lain eus nya eusi oke nah eta ciri nu kadua antara cangkang jeung eusi sarua suara tungtungna murwa kanti lamun misalkan baris kahiji teh suarana A berarti baris katilu ge kudu A lamun suara baris kadua na nya pada lisan kadua na nyaeta I pada lisan kaopat lagi kudu I gitu nah eta kumaha we pantun dina bahasa Indonesia gitunya oke ciri nu katilu unggal pada lisan diwangun ku 8 engang nah aya istilah di ieu engang pada mah tadi cenah naon bait pada lisan baris ieu dibacana naon nah pintar awas dibacana engang lain engang nah Bapak sering pisan nyebutkeun ieu di awal-awal pertemuan jeung Bapak geuningan disebutkeun cenah naon huruf vokal dina bahasa Sunda mah beda jeung dina bahasa Indonesia gitu ya engang teh nyaeta naon cenah suku kata diwangun ku 8 engang aya 8 suku kata kayak orang buktikeun nya ciri nu kaopat anu matak disebut rarakitan teh kulantaran kecap mimiti dina padalisan kahiji sarua jeung padalisan katilu kitu deui kecap mimiti dina padalisan kadua sarua jeung kecap mimiti dina padalisan kaopat kulantaran sarua kecap mimitina dipapandekeun kana rakit anu pupuk puhuna nyaeta disebut bae rarakitan maksudna kumaha misalkeun lamun di dieu kan kecap mimiti padalisan kahiji lamun di dieuna hayu urang berarti pada lisan katilu oge kudu hayu urang tah mimitina barisan kadua sarua jeung baris kaopat nah eta cirina rarakitan gitu nya ngartos ciri rarakitan ya aya 4 gitu nah aya contoh ieu supados kabayang ayeuna contoh rarakitan berapa baca anu kahiji sing tarik
sing getol neangan. Oke. Sing getol nginum jajamu nuguna nguatkeun urat. Sing getol neangan ilmu nuguna dunya akhirat. Abi, ayeuna anu salajengna ciri anu salajengna diwangun ku 8 ngang. Urang buktikeun ayeuna pada lisan kahiji. Sing getol nginum jajamu. Cobi masih emut keneh kumaha cara naon teh nentukeun ungang atau suku kata teh kumaha pemenggalanna geuningan cobi ieu kumaha berarti aya nu bade kapayun cobi saha wae ayo mangga Jasmine kapayun kumaha ieu cara nentukeun naon ungang atau suku kata urang bukting dikasih garis bawah aja awas ieu banjir yuk ieu na sing cobi pasihan angka di handapna leres teu sih aya 8 gitu. Leres. Oke, hatur nuhun Jasmine, mangga cari deui. Nu kadua nyaeta paparikan. Tah. Paparikan teh asalna tina kecap parek anu ngandung hati padekeutnya ciri-cirina nyaeta aya 4 oge sami. Nah, ieu ku Bapak mau dibahas deui ya. Paparikan diwangun ku cangkang jeung eusi sami tadi jeung rarakitan nya. Bagian cangkang marupakna ieu nu paling pentingna bagian cangkang mangrupa keterangan ngeunaan hiji barang atau hiji hal. Eta barang atau hiji hal teh kudu diteangan tina salah siji kecap anu sasora aya dina bagian cangkang. Belut sisit sabadarat kapirarai siang wengi. Nah, wawangsalan mah si jawabanna teh bisa wae aya dina kecap awal pada lisan kadua atawa di kecap akhir pada lisan kadua. Tinggal anu kahiji. Belut sisit sabadarat nah ieu cluena, kisi-kisina. Jawabannya aya di dieu kapirarai. Oh ternyata jawabannya teh naon? Oh orai. Cobi salajengna aya anu bari taroskeun heula teu mangga ngeunaan sisindiran terutama ciri-ciri sisindiran. Pak punten berarti ciri sisindiran jeung pantun dina bahasa Indonesia naha aya bedana? Tah alus pisan aya bedana henteu. Ciri sisindiran atau pantun dina bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia. Dina bahasa Indonesia hidup sadayana diajar pantun teu? Aya tempat dari pantun dina bahasa Indonesia? Ya. Aya kelas sabaraha? Kelas 8. Heeh. Nah eta. Aya bedana Pak. Naon bedana? Tadi disebatkeun kata-kata geuning rarakitan paparikan wawangsalan unggal pada lisan diwangunna teh ku sabaraha ngang? 8-nya. Tapi lamun dina bahasa Indonesia mah pantun dina bahasa Indonesia si suku kata atau engangna teh bisa sabaraha? Aya nu masih emut keneh teu? Cung. Kan ai bahasa Sunda mah tok kudu 8 geuningan. Saha nu tiasa? Sabi 8 sampai 12. 8 dugikeun ka 12 suku kata. Gitu. Tah eta bentenna rapanya 8 dugikeun ka 12 suku kata. Bentenna eta. Gitu. Aya deui? Pamit aya urang lajeng ieu kanu LKPD gitu. Ayeuna Bapak tos nganyayogikeun LKPD kanggo hidup sadayana. Di emutan deui ieu kelompok hiji, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Tos nya. Cobi ditinggal. Dina ieu LKPD hidup engke diskusi, ditangtukeun heula mangga dibagi-bagi tugas. Kumagi di dieu berarti aya sabaraha sisindiran teu? Aya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aya 7 sisindiran anu kedah didambel.
sok bagi-bagi. Tulis heula dina buku bahasa Sunda sewang-sewang, ditulis heula. Nah, santos ditulis sesuaikeun nya luyukeun jeung ciri-ciri anu tadi. Namun kan tadi engangna kudu 8. Namun silih asih berarti kan tadi ngeunaan naon? Kasih sayang gitu kan ya. Baeta, tulis berarti sanu kabagian rarakitan piwuruk saha, rarakitan silih asih saha, anu rarakitan sesepret saha. Waktu ngerjakeunna 15 menit nya, waktu ngerjakeunna 15 menit dibagi-bagi sok. Ya misalkan harapa kabagianna misalkeunna naon teh? Dengan wawangsalan, dia suka wawangsalan. Jadi tapi tetap wawangsalan kan 2 barisnya. Nah, kabayang kan cara ngerjakeunana kumaha? Bayang teh? Kebayang Pak. Kebayang ya. Sok mikir. Naon teh? Misalkan aska ieu kabagianna teh, urang mah jago ieu di wawangsalan. Sok nyieun wawangsalan. Sakalian jeung jawabanna gitu. Hah? Jika tadi nu orai teh geuningan. Itu kan cuma 2 nya wawangsalan mah. Ieu kan 1 2 3 4 5 genep ieu. Bagi-bagi nya ojan misalkan kabagianna paparitan ti wuruk taneangan coba gitu. Kabayang teu? Bagi-bagi tugas dulu. Sok bagi-bagi tugas heula. Habib kabagianna naon? Misalkan urang mah resepna ieu silih asih, gampang. Bikin paparitan yang silih asihna. Nanti kalau misalkan tos aya baru pindahkeun ka dieu gitu ya. Sok masing-masing heula. Gampang ieu. Naon teh? Si wawangsalan ya gampang wawangsalan mah berarti cukup hiji wawangsalan mah hiji we tong loba-loba teuing gitu wawangsalan mah hiji kumaha nah lihat tinggal sok hayang sok aya kecap anu diulang nah berarti naon anu mana anu mun aya anu bingung mangga nya diacungkeun gitu pandanganna oke Bapak ka kelompokna mangga kumaha Kita nih pintar aja tenan naon pintar yuk nah udah 8 tuh mantap tuh udah 8 Kuring meuli es teh manis rasana seger kecida lamun hayang anu geulis kuring kudu ka sekolah. Berarti ya silih asih. Nah, iya bisa nih. Iya bisa karena kuring rasana paparikan berarti ya. Paparikan silih asih. Tuk, masuk. Urang teh keur ngaheujeun hese kaluar etana urang teh bogo ka ajeun kumaha cara ngadeukeutanana. Halus. Ayeuna orang lebet karena sesi presentasi atau demonstrasinya, kin Bapak bakal nyuhunkeun 2 siswa tiap kelompok kanggo kapayun supados macakeun nya kumagi urang katerbatasan ku waktos gitu kan ya sebatkeun wae kan aya 3 ieu nya aya 3 aya rarakitan paparikan sareng wawangsalan sebatkeun wae hiji-hiji misalkeun rarakitan mangga hidup pilih bade nyebatkeun anu silih asina mangga piwurukna mangga tanapi sesebredna mangga tah paparikan oge mangga hiji wae teu naon sok mangga dikawitan ku kelompok hiji heula mangga kapayun kelompok hiji lah 2an sok mangga sanesna mangga di non dangukeun ya mangga Urang teh keur ngaheujeun hese kaluar etana urang teh bogo ka ajeun kumaha ngadeukeutanana. Eta lebetna kana naon coba? Hah? Silih asih. Oke. Sok ayeuna anu wawangsalana. Konggo istri mun netepan kode najis Bilih kena kanggo istri keur netepan kode najis pilih kade najis bilih keuna. Kelompok 2 jawab. Ulangi bacakeun deui gini yo. Konggo istri mun netepan kade najis bilih kena. Jawabanna naon? Sing tarik kelompok 2 mukena bener? Oke, mantap. Mangga empra keula ka kelompok hiji. Sok, mangga cari. Kelompok 2 mangga kapayun. Hirup teh meuni nyeleunah urang jadi hayang kabur.
Urang teh suka ka maneh, ari maneh suka ka batur. Owang salana baca nu sanes daungkeun. Di kelas sok tulis tulis, di pas masuk dipake niis nulis. Ulangi. Jawabanna tong dibejaan cenah kelompok tilu. Kelompok tilu mana nu ngajawab tuh? Untung can kadenge untung. Sing tarik. Jawabanna tong dibacakeun. Oh, enggak tahu. Sok. Di kelas sok tulis tulis, di pas masuk dipake niis. Naon jawabanna kira-kira wangsalna? Kelompok tilu. Sok dipake tulis-tulis. Ki pas mas pakai niis naon? Papan tulis cenah jawabanna bener? Benar. Empra kalau kelompok 2, mangga. Sok, satu nun. Sok. Kelompok tilu mangga kapayun, sana bade kapayun kelompok tilu. Sok. Bebas, hiji we. Hayang nonton Barcelona, hanjakal tanaga, hayang jadi kabogona, hanjakal aya nu boga. Asik. Eta naon eta? Mantap, Ciliasi. Lajeng Labib. Kendang gede pakauman, dak dikduk rasa mingati. Gendang gede pakauman, dagdignug rasaning ati. Kelompok 4 no jawabanna. Sing tarik atuh. Beduk betul, laras. Emprak deh kalau kelompok tilu. Mangga atuh nuhun. Kelompok 4, mangga perwakilanana kapayun. Daang hayam, daang burger, daang nate sambil ngusep. Jadi budak kudu bager, ngaraloba nu raresep. Naon eta asupna kudu naon? Bapak bacakeun si tarik. Daang hayam, daang burger, daang nate sambil ngusep. Jadi budak kudu bager, ngarah loba nu pikaresep. Pi. Nah, bener tadi mah lobana sili asinya ieu baru satu ya bakal hiji ya nu piwurung. Mantap, kelompok 4. Lanjeng ieu na, naon wawangsalanana? Inuman alus keur awak sakola nyiar ilmu. Kelompok 5. Ulangi. Inuman alus keur awak sakola nyiar ilmu. Jamu. Ya. Oke, mantap, kejawab nih. Emprak oge kalau kelompok 4. Sip, di oke. Mangga kelompok kenapa sih jadi? Sok, mangga perwakilanana. Sok. Hiji we hiji. Lamun hayang ulin berang, ulah make kaos kutang. Lamun hayang hirup senang, ulah daek loba hutang. Kanggo eget netepan meserna sanes ti warung. Kelompok hiji. Sarung. Sok netepan teh naon? Hah? Salat. Heeh, nah eta sok dipake na depan. Tapi jawabannya berarti naon? Sarung. Bener sarung? Benar. Oke, mangga emprak oge ka kelompok genep. Ditugaskeun alhamdulillah tariasa nya kantun hidup sing getol, sing rajin latihan nulisna. Kuncina naon? Upami bade ngadamel karakitan atanapi peparikan anu eusina opat pada lisan, hidup tulis heula eusina. Cangkang nama paneuri. Itu cangkang nama paneuri. Ulah waka nyieun cangkang, karena kadang sok bingung. Gitu nya. Oke, atuh nuhun ka sadayana kelompoknya anu tos kapayun tos ngejakeun kin LKPD-na dikempelkeun satos pembelajaran. Saat acan kana penutupan, Bapak bade nayangkeun heula video ieu mung sakedik nya. Pasungan Mai Center, papendakin dari Tuhan, amun hayang jadi palitan, hayu orang dialajan. Angkut cuma ngajarin terang-terang sama. Mata ngayo, amun hayang merah, ulah sok, alat ekur orang ngobrol, ulah menjadikan HP. Uang sangsana HP. Oh, aku hayu orang dialajan. Kayak aku orang ketidakkan. Hayang ulin hangkota.
tapi kita boga kerni yang disebut gaya tapi cara mandi si Ara dari sangat cara mandi Berarti yang nama ayah sih lama belajar, ayah dina bepakat, sok sibuk kalau diajar, utamakan pendidikan. Sok orang di ayah kene jangan ngomong, jadi penting lebih segar karaos pilih. Tah eta ieu seuseurna nya tadi si sindirana ngeunaan naon tadi? Nah hasili asi, nah piwuruk, nah sesebred. Seuseurna piwuruknya nasehat kan ya, gitu nasehat. Tah eta ieu contoh penerapan tadi tiasa ngobrol tapi diselingi ku naon? Ku sisindiran gitu. Kumaha perasaan hidup dina diajar bahasa Sunda dinten ayeuna. Mangga. Cung saha nu bade? Baisal? Kumaha Pak? Diajar bahasa Sunda dina ayeuna? Senang cenah nya. Aska, diajar naon wae cenah ayeuna dinten ayeuna teh? Tadi naon? Sisindiran. Utamina ngeunaan naon, Ci? Naon? Ciri? Ciri asih, terus saya ciri-cirina oge gitu. Sok nu sanesna, Zibi, mangga diajar naon we sih tadi teh? Kurang ciri-ciri sisindiran gitunya. Terus aya oge naon deui cenah con? Contohna ta eta alhamdulillah nya di emutan deui ke upami misalkan tos dugi ka bumi dibukaan deui buku catatan bahasa Sundana nya gitu. Supados naon? Kin saupami misalkan aya ujian, aya ulangan gitu kan nya. Hidup teuing beunteun anu sae gitu kan ta eta. Atuh nuhun tina pangatosanana alhamdulillah kegiatan di kawi begitu ka akhir para sensei kemudian anu diberikan ke Bapak kan biasa ditampi ku hidup sadayana gitu kan ya. Ayeuna satajan kadinya tadi Bapak terus nyumput ka mana hidup kumaha diajar dinten ayeuna gitu kan ya. Orang Bapak bade ngadugikeun heula bahwa pembelajaran dinten enjing dinten enjing Bapak diajar naon dina pertemuan anu payun masih ngebahas ngeunaan sisindiran tapi nyata urang ngademonstrasikeun. Nah tadi kan pas praktek di papayun dari kelompoknya mangke mah bener-bener bakal tampil ngademonstrasikeun sisindiran anu silih tempas. Silih tempas itu naon? Jadi jika tadi ngobrol, kita videoan dia dengan ngobrol, tapi silih tempas itu jika kita ngobrol itu kumaha? Ini silih tempas gitu saja. Oke, kita pada membelah di masa kata piluy jeung kelompok anu sekarang dan ieu kami mun payun ke tampil papayun ke tiap kelompok mangga nama jejerna temana bade nyanda naon lagi mangga sabios gitu banyak bade ngeunaan kayupan sadiritan mangga bade ngeunaan kayupan sakola mangga atau misalkan dia resepna ya misalkan tiap kelompok teh resepna olahraga mangga tapi ke di kelas ulang pan ketua manitanya di Bapak sekali dia hatur nuhun pisan dina pangatosanana supados berkah oge naon anu dilebikeun ku Bapak tadi urang pungpas wae kan tanya kegiatan dina dinten ayeuna gitu kan ya ku sapatos tadi dibuka ku doa urang pungkas urang tutup oge ku doa deui gitu kan ya. Bangga ka ketua kelas anu mimpin doa. Kata aja mengkasih ajar bahasa Sunda dinten ayeuna hayu urang ngaduaan mungkin dengan sewa-sewa doa di doa besar. Doa Reza ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun repang di Bapak Biman Payun SMP 20. Siap.
di haturana.